siap encan. Nya mah, yuk geus siap. Lahir dan batin ieu Hendik. Itu jangan sebarang terus narungguan tuh ja. Ya itu budak di luar geus nungguan, Mak. Keren kan? Enggak, halus. Gagah, mantep sia. Yo, kamu mau dipakai mah ya? Nu kembar sia jeung aing euy. Nying, kembar di mana? Setampilan juga tahun 80-an kieu. Goblok sia ieu kieu ge aing ngadang-dang nang di subuh mulai ieu. Ya, pakailah ya. Pakai gentang. Kamera dagang. Kayak kena tuh pengantin itu teh. Bener, aduh aing mah. Oh sia ongkos si ieu euy. Nya. Benjamin. Artis si Al, Andin. Wih, Yeh. Keren tuh, men. Oke. dia ngomong-ngomong. Tuh. Par, tang. Budak tuh. Ah, heuh. Woi. Buru si barang manten. Oi, siap. Kok terbeda naon itu nya? Kali Cukup lakun. gitu. Udah datang ya. Tadi ngali lakun tadi mulai. Iya, namanya dia ya. Orang euy mana? Mereka kawin euy. Mang sia seueur Kata siamar aing mah. Tiung Indonesia dipake. goblok sia aing cek mah aing mah teh kuat panggagangna majar teh. Made, enggak pisan. Kurang rapi ya. Bismillah ya. Enggak situng ah. Ayo. Ayo lah, kurang manten yo. Dan kawin soalnya. Ayo siap. Bismillah ini mah. Ayo, siap. Pepang pokok deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Waduh ya. Kena cara ling. Ayo. Yuk, Pak Pengguna can datang. Assalamualaikum. Datang oge gini. Oh, terus datang di panggung tetep di ganteng. Penghulu kanan awena mah penghulu. Duh, deg-degan aing dak euy. Kalem. Sing tenang, jangan sing tenang. Sabar bro. Hila ayo. Apa hila ayo? Sabak dadana. Gagah bener. Aing buru-buru lah. Anak mata potkan. Kalem lah tuh. Eta siah dak menigulis gitu calon aing euy. Mantep men. Dong didi dong. Punten nih. Aduh. Beres euy. Cager be. Alhamdulillah, Jang. Tiwan. Kita tinggal Pada. Mas Sakti siap? Siap. Ya saudara Hendrik, saya nikahkan engkau dengan Sonya Purnamasari binti Bapak Ucup. Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Saya terima nikahnya Sonya Purnamasari binti Bapak Ucup dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gimana Sakti, sah? Alhamdulillah. Ya Allah, anak mantap. Sing gede Jang. Nyanengnya, sing sehat nyanengnya. Tinggal di rumah tangga saja, Neng. Jadi, Geus sah aya nama sia men. Mantap. Aiwa mah dicio. Be,
Hendrik pamitnya, badannya ndak si Neng. Nyesok atuh sing balagerjangnya rumah tangga teh. Ieu mah babe mah amanat teh. Lamun boga masalah di jero urang rumah tangga, ulah sampai ka dengan ku tetangga komo jeung di-upload di Facebook. Tong eta teh era eta teh nya. Nya Beh, Neng oge lamun teu sibuk mah pasti ka dieu ngalongokan babe. Bener Beh, cek si Neng, da ini oge pasti mau kolot. Pasti insya Allah ke ayah ulin mah ka dieu ka babe ngalongok. Nyesok atuh da ka dieu teh geus lain sasade Hendrik nya maneh teh. Ayeuna mah jadi anak babe kan. Ayeuna mah maneh kudu ingat ka babe. Pokona mah aya naon-naon ge datang ka babe gitu. Yang geus Beh, Hendrik jeung si Neng bade pamit atuh ayeuna mah. Teu nyesok atuh kade we di jalana. Nyantes tuh Beh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kade Neng hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naraon Jang? Arek ulin Beh, ka panganten anyar. Duh, geus dibawa ku salakina kan. Oh, terus ayeuna babe di imah sorangan meureun. Nya kumaha atuh da ayeuna mah geus tanggung jawab salakina gitu. Yang bener oke sih gitu nah Beh. Maneh rek ngararoke moal. Mungkin babe keur bager ieu. Wih, bener dah Beh. Siapa ngerakeun wae. Geus Beh, mana kopina? Baik. Mungker bager. Heeh sih gitu nama. Ieu mah sorangannya, abe aya perlu ya. Nanya Beh. Duh, aing kurasa-rasa kangen euy ka barudak, kumaha kabarna nya? Kieu ieu aing ari sibuk di kebon teh. Sareng ngariung jeung barudak. Beres di sawah, pindah ka kebon. Aingnya. Kopi. Cakep. Itu si Jeffrey lain sih. Oh, Mar, si Jeffrey woi. Si Jeffrey nya. Iya. Sampeun ah. Ayo. Woi, Jeffrey. Weh, Mar. Buset, saya kemana wae euy? Woi, sia. Woi, kemana wae brother? Anjir, aing kangen euy ka sia. Kemana wae ari sia? Aing mending geus amprok-amprok jeung sia dasar bedepah. Sia. Kemana wae ari sia? Aing menit amprok-amprok. Biasa men aing keur nguruskeun kebon tuh, tingali sia. Tuh, gitu nama sia beres kebun nama lega euy. Hari kitu Aing ngirunya blok atuh lah. Jeffrey teh ieu. Oh, iya si Jeffrey teh. Wow, kumaha bos? Hey, cokor main. Hey, kieu. Ya. Sia geus nyaho can si Henry kawin si Sonya. Kawin. Geuningan aing nu ngabejaan. Nya kumaha rek ngabejaan ka sia atuh da sia na ge terang ngariung ayeuna mah aing ge geus barang minggu kerak amprok teh jeung sia. Ya, nya geus ayo. Sia kangen kan ka si Hendrik? Kangen aing euy. Urang samperin ke mana orang ngadon ngopi ayo. Berangkat. Ayo, Wak. Launan atuh. Lumpang teh kos budak orok. Ayo, urang ngadon ngopi ka si Hendrik ayeuna. Siap. Budak amprok ge sia pasti kangenan main oge. Bari urang kasih Hendrik ke urang ngomong ah. Mun penting jandalan teh dibuka saeutik teh. Ya Arisnya teh buru kol iraha panena. Oke aing minta ah, nya aman geus panen aing rek minta heueuh. Oke. Keur bawaeun mah aing sok beukieun da. Untuk kikituan dan tanah amena awan cenah ge dipalita kekerana. Jep. Aya jin tomang jeung siluman kalabang keur ngaropi sampai kena ya. Aya cantik nya. Woi, do bulbul. Tah, deuleu aing mah saha. Wih, Jeffrey. Kangen sianya. Jeffrey man, is back. Telah aku temukan dia. Jeffrey man. Kawan hukum sia bener. Woi. Bos. Ya saya. Nyaho, mau yuk. Yo waatin. Kapan gini mana Mar si Jeffrey ku sia?
Eta di Donggos Awi duaan we jeung sari sangkas. Ya, bisa wae ngomong teh. Aduh, aing Kebon tadi poe kabari teh ngadaweung we bari ngopi aing darunya. Bawa poe ka dieu teh nyahoeun si Hendrik kawin ge. Oh, Ieu nu boga imahna kamar mana? Keluar. mangkat dalam keluar. Ai si Hendrikna. Jadi emang teueun pindah tadi. Kok pindah? Udah kayangan amprok ieu kangen cenah mah jarkeun. Aing amprok men. Beda pake ka ditu ka imahna lah. Ka mana hungkul sia brother? Biasa men, aing keur nguruskeun kebon ayeuna mah. Gua teh kan Taiwan. Ari sia rek naon aing jauh-jauh teh ke Taiwan. Abisi. Nya sugan sia di ditu arek ngalatutut jeung simut keur hakaneung. Jelema edan. Yeuh dak. Aing sebenarnya mah ka dieu teh tayuna mah rek merek kejutan jeung si Hendrik bahwa si Jeffrey ku aing yang selama ini telah menghilang bagaikan di teureun bumi telah ditemukan ku aing. Pan ngocebrakna cenah si Hendrik kangen wae ka si Jeffrey. Yang geus keke bakal ka dieu deui da pasti bakal ngalongokolot teh meureun. Heuh sih kitu nama. Geus we da mah ngaropi lah ya. Untung ngarekeun si Jeffrey balik deui. Oh bener. Sok Masa kopina dua ya aing. Heeh, saya sok itu. Kayak gampangnya deui. Aing mana? Eta sia mah teh kali Mang Udin itu. Wow, kamojing. Mang Udin. Ada teh si Neng Edi lain. Oh, geuning apa, Jang? Atunya apa, Mang? Da sok ulin bareng si Sonya, si Hendrik, geuning ka majikanana. Ya, Jang, dia anak kamu berdua, saya ikan kahiji. Buset mar Mang Udin teh nyangka anakna mah halerang kot ngabaranya gitu. Heuh nyaan deh euy. Halerang jika bisul nu rek bitu anjing. Yang geus, Jang, arek ngareuyeul lah nya arek balik. Ayo, Neng. Hiji, tanjong. Yang geus dah kayu orang baralik. Aing geus hayu ah, bubar ya. Sia ka mana jet? Nya aing ge balik ari sia baralik mah. Geus itu ah, geus ayo. Balik senang euy. Yang geus dah. Man baralik anjing ke balik ya. Itu aya. Dadah. Si Jalu ya. Mar, kurang baik deui ah. Kurang ada ngopi ka Mang Udin ka Bangkok, Thailand. Otak saya sinarin encer tah. Ayo ah budak areueuh. Hi. Punten. Mang Udin. Mang Udin. Tadi amprok, Jang. Ayeuna arek kamarana ieu, rek ulin. Nyayang ulin atuh Mang, da jenuh. Ah, ngomong we hayang amprok meureun jeung anak amang nya. Hi. Nyaho wae euy Mang. Bisaan euy calon mitoha aing. Hai non sih meni rame. Nya Neng eta ya budak edan arulin ka dieu. Baya tuh Pak, hayangan arulin meureunnan. Lain arek ulin-ulin teh meureun Neng hayang amprok jeung Neng meureun. Heeh, Mang Udin. Kajian atuh Pak, emangna kunaon kitu? Nya isi bapak mah meni judes kitu ka batur teh. Yang geus Jang arek arulin mah aya perlu heula nya. Oh, heuh tuh Mang. Sok anggo. Yang epi ka mana wae mun para katempo deui. Kamari-kamari mah sibuk Pak. Pantesan. Ari saha? Lanceuk. Kenalkeun atuh. Nya sok arek kenalan mah. Lah ya. Dade teh. Yati. Komar William. Yati. Lain Komar Ulian sih mah. Komar Edan. Goblok. Ih, Edan ge singkatanana bong teh. Edan teh alias Elok dan Anggun. Nyatos satu Ebi jeung si Tata arek ka jero salarek pepere. Oh, yang geus atuh da age bade aruih nya. Yuk. Dadah Neng Nek. Dadah. Sayu lah. Kiss bye. Udah.